Hadirin sadaya, salajengna kahaturkeun metodologi biantara basa Sunda jirangan kadua. Mugia kalandep wilujeng nongton Urip Sunda. Allah abdi nyalindung tina panggodana setan kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Lajeng psikis kajiwaanana kedapan teguh percaya diri majunan ieu. Paramita aya sawatara contoh nu urang sering kadangu upamina nuju sasauran di masjid. Nanging anu pangpriyogina diemutkeun heula nyaeta kecap gaganti ngaran subjek kanggo dirina. Aya abdi, sim abdi, kuring, jisim kuring, sim kuring, pribados. Eta kedah merenah eta. Upami urang bade biantara non formal henteu resmi eta cekap ku upami ngobrol kieu biantara eta abdi. Abdi mah dina situasi anu teu formal. Abdi teh para saderek sadaya nembe wangsul ti anu eta henteu formal. Caket. Upami ngarudakeun sim abdi, jisim abdi eta suasanana ada parantos kalintang sopanna. Abdi teh sim abdi teh nembe ayeuna parantos langka dianggo. Kadua sim kuring eta upami formal. Anu leres upami formal sasauran nganggo payunan baik, payunan biantara dina forum sim kuring. Sim kuring sumanggem di dieu kalayan asmana nu kagungan bumi. Sim kuring sasanggem di dieu kumargi sim kuring nu janten RT RW di ieu wilayah gitu eta formal. Upami pribados eta pribadi saleresna eta kecap telepat. Nah ieu ayeuna mah tadi anggo henteu janten masalah saleresna. Nah ini kanggo anu parantos uning mah eta janten masalah. Margi ari pribados atanapi pribadi hartosna eta teh anu kuring atanapi mung sim kuring pribadi upamina wae. Sim kuring pribadi dongkap ka dieu teh henteu sangarerencangan dan pribadi teh mung sorangan. Dupi eta patot kagungan saha gaduh pribados eta anu kuring. Janten ai pribados tanu pribadi mah sanes gaganti kecap kanggo subjek upami biantara. Kedah nu dianggo mah sim kuring wae. Para mitra urang nyobian ayeuna kumaha contona upami biantara tangtos biantara dia kedah bari nangtung urang ditingali kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rabu bapak sadaya anu kusim kuring teh kinten dihormatna anu ngahaja kersa rurumpayan sumping dina danget ieu kabumina ibu sareng bapak Agus kalintang sim kuring ngabilujengkeunana. Dupi acara dinten ieu teh sanes beseja ngahaturanan kanggo ngiring nyakseni acara nyangakeun atanapi masrahkeun pi pangantenin pameget ka ibu ramana pi pangantenin istri.
urang sami-sami dangukeun kumaha pisaurna wawakil kasepuhan ti pihak pipangantenin pameget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Hatur sewu nuhun ka pangjejer acara anu parantos maparin waktos kanggo simkuring ngadugikeun pamaksadan nyaeta kapiwarangan kuno kagungan maksad. Hadirin sadaya hormaten simkuring lajeng ibu sareng bapak anu kagungan bumi, para sepuh sadaya anu kaersakeun sumping dina danget ieu. Saresna simkuring pun Hidayat Suryalaga kapentes gawe katutas tugas ku bapak sareng ibu Adang kanggo masrahkeun putrana pipangantenin pameget. Sapertos anu parantos kauning aku sadayana sawatara waktos nu parantos kalangkung ibu sareng bapak Adang sareng para sepuh sadaya parantos nanggakeun panglamar ka ibu miwah bapak Agus kanggo ngalamar putrana nu istri dan deis kanggo dijatuhkramikeun ka putrana ibu sareng bapak Adang Cep Gilang nyarupina kitu kersaning Allah Subhanahu wa taala dina danget ieu disimkuring kapentas gawe katutas tugas kanggo ngadugikeun pamaksadan teh. Ibu rawuh bapak sadaya nalika Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun fayakun salaresna parantos ditepangkeun antaris dua insan antaris Denis sareng Cep Gilang mang 1000 tahun, mang 100 tahun, mang 10 tahun wi kadanget ieu dua insan ku kersaning Allah Subhanahu wa taala ditepangkeun. Dina nalika ayeuna simkuring mung tiasa isina manataku margi kate gaduh teh tiasa disumput-sumput, kalaip teh tiasa dibudi-budi, katunaan teh tiasa dipipindingan. Estu kepat endang ngadalenndang teh jingjing teh bawan teh nyuhun teh nanggung. Sanaos aya pamaksadan mah hoyong langkung ti kitu ngaturkeun kabingahan teh. Neng danget ieu masa perkawis bade masrahkeun pipangantenin pameget ka ibu ramana pipangantenin istri kalayan panuhun mugia tiasa dijatuhkramikeun ka tuang putra anu kakasina jenenganen eis salajengna mugia aya dina kawaluyaan sareng aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Iwalti eta disarengan oge dongkap teh sareng para sepuh-sepuh sadaya wargi-wargi anu landes ti ibu sareng bapak Adang kalian maksad kanggo nembrakeun kaweningan mana yen insyaallah jatuh kramina tuang putra ka pun Gilang sadayana aya dina ridho mantena sareng aya dina kabingahan ti para sepuh sadaya. Ibu rawuh bapak sareng para mitra sadaya henteu lambat simkuring misanggem mung mugi-mugi wae kurup kana basa sindir nu aya di Sunda nyaeta batu turun kesik naik tangkal kepuh di tonggohna pun nu itu puru nu ieu daek tur sepuh sami atohna kitu rupina mugia urang pamaksadan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kenging rahmat kamuliaan mugi-mugi engke upami parantos jatuh krami jantan kulawarga anu sakinah mawadah warohmah miwah amanah doana wae ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewu nuhun. Hidayah pesan